pahala anu dikirimkeun ku babaturan kaula. Mulungan pahala. Jadi lain mulung samulung-mulungna bere urang baheula mah mulungan 5 murah ulang. Nya pabarata ke dipulungan kurang teh pas subuh-subuh. Jamu akhir pulang anu buruk disingkirkeun, anu alus dicokot. Berarti urang sajamannya jeung limus murah. Tak itu kaula teh nyata mulungan pahala anu dikirimkeun ku babaturan kaula. Eta jalma moal teh sing urang boga babaturan loba. Jadi babaturan teh osok ngirim doa ku aosan Al-Qur'an nya ku sedekah sok dikirimkeun doa ka saha. Eta jalma nu mau teh oh kitu. Naros deui eta si pemuda teh ka jalma nu hiji deui nyata we hiji deui mah. Henteu barang puluh henteu. Ditaros gitu kan. Nah, cenah anjeun mah hare-hare wae itu cenah tuh baturan marulungan sesuatu tuh si wadahan nulungan pahala cenah ti babaturanana anu dihadiahkeun. Ditemal ku eta jalma nyantai cenah ka ulama. Teu kudu riweuh, teu kudu ripuh cenah ulama mulungan sega batur, mulungan pahala ditaroskeun ke pemuda. Naon sababna bae teu kudu riweuh, teu kudu ripuh. Kaula mah geus dikiriman pahala kudu jadi anak incu. Gitu horeng si mana horeng eta jelema teh gaduh anak ulang anakna teh pedagang keciga urang anakna teh tukang dagang horeng si mana horeng ditaliti nya si eta anakna teh hiji sok sedekah kadua sok maca Al-Qur'an tah sedekah jeung maca Al-Qur'an teh ku budakna anu maot teh diniatkeun nyata pahalana supados kakirim ka orang tuana anu parantos maot teh matakan sok kudayakeun urang mah tahlilan doa bersama non sababna beusi eta anu maot teu ngabogaan budak anu soleh jeung solehah gitu da paling rudet paling bingung paling bimbang paling keung jalma maot teu ngabogaan budak anu soleh jeung solehah teu bisa ngaji acan nya datang kana pengajian ge mung kitu kan ngan dunya we aduh gulung teh dunya terus tang teh bakal kitu tah boga babaturan jeung tatangga anu ngadoakeun tah eta canakna misalna ye tatangga jeung babaturan teu ngadoakeun kembae da kuring mah boga anak soleh jeung solehah ku budakna kan dikiriman tak kitu. Eta riwayat anu bersangkutan sedang ieu ayat naon Al-Munafiqun nya surat Al-Munafiqun ayat ka-10 maka menurut ieu ayat kade urang ketika urang misal ngaduahan rezeki rek alit rek ageng sok urang mah sedekahkeun saur Rasulullah panghade-hadena jalma mikeun suatu perkara teh eta jalma teh perkara eta teh nya anu pikaresep ku eta jalma aya teresep keneh misna ieu sorban teh dipenta ku batur abikeun dipenta ku batur ngan hese eta teh kula nu sabama keuna ka abdi da mau dibikeun ku abdi mah kitu hese kitu teh tah bisa sabisa urang teh kudu kitu bisa tuangan teh urang teh tuangan teh keur arsap kana tuangan can seubeuh aya fakir miskin meta aya barang meta kepasikeun tah eta nu halus urang malai nadeun mere misalna anu geus buruk misalna atawa anu panggoreng misalna urang mah tapi alhamdulillah urang mah barang bari teh sok anu masih katuan tah eta nya umat menurut ieu ayat Shadaqallahul Azim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.